Welcome to my channel. Sekolah teh batur makan motor ini abi mana ini greh wae ini capek asli nama lah ini sekolah teh asa jadi nanti asa horeang nih kudu lempang mulak balik jauh jauh deh karena 5 kilo nah kudu lempang batur mah ini teh jam 6:30 rada berang bisa nepi jam 7 kurang. Nah, Ari Udin mah ini ti dieu kudu setengah genep. Da sabab nikreuh teh mah kacida pisan nah. Udin teh hayang siga batur make motor atuh ka sakola teh ka hoyong mah Udin oge kana motor. Saha atuh da mah oge alim Udin capek teh da. Tos da kumaha atuh Din? Kaayaan keluarga orang mah da kieu. Tarimakeun we sing sabar atuh Din. Tos kudu kumaha deui ari emak. Mama da mau oge atuh da moal tiasa dugikeun meser motor Din. Nya tos we atuh Din geura mah melaju. Nya atuh mak lah. Nah, Gusti nu agung. Nah, emang kieu nasibna meureunannya. Batur mah da HP teh aralus teh. Nah, re urang make HP kudu kieu teu bisa dibawa ka mana. Lamun leupas ti casan pae HP-na. Ieu geus melendung kieu geus beulah kieu. Ieu geus retak. Batur mani garaya teh. Make HP teh kamerana nya 3 deui di tukangna ge gaya gambaran apal meunang ngagegel. Ira bisa ciga batur kieu we kudu kieu nya oge bari dicas pisan sedih lamun dipikir-pikir mah geus tapi da kumaha rek minta ka si emak lah teu bogaeun duit si mama ngalah duit ka mana atuh da geus lah bae dah hoream nyawa HP oge lah dengan sare nasib jalma susah bagjana kalah pejabat pamarentah nu sangsara leuwih sangsara ini mau sekolah lah reang nah lempang nah tuh nikreuh ke sekolah lagi nih reang nah mau di naik sare lah mah Din tong kitu astagfirullahaladzim Din dak mage hayang Udin ciga batur ini sakola make motor hayang mate hayang bikin gak mangelikeun HP nu alus siga batur lah tadi kumaha tuh Di mama dengan saukur buruh nyeuseum eta ge lamun aya nu ditah nyeusehan tah lamun mama nyanggeus Din kudu teh mana teh bersyukur mari masih bisa ngelakeun kumaha masih bisa sekolah coba tinggal di batur loba ada tuh sekolah semoga biaya Udin mah ayeuna bisa kene sekolah bisa kene dahar walaupun dahar ganti jeung nanaon ngan saukur jeung uyah lamun aya dognya jeung endog
saha kabeh kolot ke kabeh hayang budak bagja lagi hayang bener cik mati ya. Tapi Gusti Allah dah semua peparinan urang teh kudu kieu hirup saayana teng di aya-aya Din mane lamun dina urusan dunia tong ningali wae kaluhur aun mane ningali wae kaluhur iraha mane bisa bersyukurna tapi lamun urusan akhirat omat inti titik mah kudu ningali kaluhur sangan eta jadi motivasi mane kamu bekal mane supaya sama dunia juga